Ari doma aku naon sing rugudug. Ari mamah nak ka mananya doma sing rugudug ya, Mah. Ka mana doma sing rugudug? Doma teh sing rugudug ge hayo. Ya kon, Gusti paingan jeung mamah di kanangnya. Iya pang iya nih ya mariksa hencet domat, mariksa dipariksaan hencetna. Cek batur teh bisi sesuatu anakna naon dipariksa hencetna ning tah ieu ya kanyutan geuning nu hiji man tuh. Hencetna teh tuh dipariksa teh naon eta ge da cager ning tuh kan ieu hiji deui ieu teh nek mariksa hencetna. Abeng teh dipariksa ning tuh hencetna teh tah ada cek batur cenah bisi sesuatuan. Mencet doma teh untuk Kono dihisaan da kamar yang ngasih ubaran. geus kamarangan bisi sesuatuan cek batur cenah sok abisi kasieun aing teh arisaan bujalna eta geus kamari mah aing geus ku solar geus ku naon geuningan anu panti nu ngajuru teh geuning naon geuning Alkohol. Golo-golo nya sesuatu anak kasusange. lain cek batur udah ngajuru teh bisi abi latungan cenah geuning Manya ya bilatungan aku sebarang ke sholat. Gelo aing. meureuh teh geuningnya Agoy. pencet urang aing jeung lilang taina aya kopetan deui pariksa teh sok sieun aing meni di tangan atuh pake binatang teuing Lain mana arinangan mamah ngan kadenge da masih rugudug ai mamahna eueuh. binatang teuing aing da arek bijil arek ieu teh Oh, jadi teh mungkin bijil ieu teh da lawang gede leutik geuning kumaha ieu teh geuningnya tuh nongeng geuning aing arek naon kira asup ka kanang domakeun. deh awas ya eta ai sia batur aku bijil dengan anak-anak batur desa oge Eta naon albi eta asup ka kanang binatang da aing tuh tidak ku aing diberiksa naga ibu juri nyelap awas ya hati guling aing awas ya heksia aing diberi dan kan terus bisa bijil aing teh beri ketika kalau aing teh bisa ngomong sia masa kabina teuing ka aing teh hayo ngaharayan dong kade kata bangka kabina aja di jelema na teh asyah mengejang kode kadeu ku aing rasakeun